Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ate official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalawan diwuwuh qabul anu maha agung dibarengan pangijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadedeh kanya Gusti anu maha suci. Kurang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si Giwang. Ayeuna kantun bagian anu ka-28. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Rudiansah ti Palihan Garut. Kangge Kang Rudiansah ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketik kabingahan. Rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Arah langkung pogot sareng langkung semangat deui ka si mamang. Ing hilap di like di komennya bisa seueur-seueur. Lain naraon mamang masuk binga kitunya. Upami maosan komentar ti para wargi sadayana. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipang-share-keun atanapi dipang-bagikeun gitu. Seueur lah media sosial anu biasa diangge nge-share atanapi ngabagikeun link video mamang ieu. Atuh ngaranna nyakolong tinggalna waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajangkeun deui dongeng si Giwang bagian anu ka-28. Kumaha salajengna sora cikopina betot simutna paganeula tali kolorna isi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung tes. Para wargi sadayana di luar penjara mah memang katingali jaka satria keur ngajepat dina amparan jerami garing beureum tusik teu malih. Sabaraha alas dahar angger beuteuh teu ditoel-toel acan jigana teh kajeun ngantep beuteung lapar. Kapten Abud telila kadenge cumarita. Sok prajurit saurang asup ka jero sarta pariksa kayan eta mangkluk ngan tetep urang kudu hati-hati bisi eta jalma ngan ukur akon-akon wungkul tur boga siasat anu kurang hade. Sok pariksa. Kapten Abud di bangsa pribumi anu gede milik boga pangkat anu lebih luhur pangkatna Batan Sersa. Siap kapten. Hiji prajurit laju asup ka jero penjara pikeun mariksa kayaan jaka satria anu keur ngalempreh tempes-empes. Cepret panto penjara dikunci deui ti luar ku sipir. Eta prajurit rada ruaseun tapi gancang diberi isyarah ku Kapten Abud supaya ulah salempang ku kayaan. Sersan Joko kadenge nyarita lalaunan ka Kapten Abud. Kapten Abud, yakin gitu si jaka satria teh pae? Cek Sersan Joko bangun menang pirasat kurang hade tembus kana batin.
Dirina boga sangkaan jaka satria ukur akon-akon tenembalan-nembalan maksud calukan teh. Wajar Sersan Joko boga pirasat gitu. Sabab maneh nama memang jalma eus. Kapten Abud unggul bari gancang awalon. Uring oge curiga Sersan. Eta jalma teh ngalukur akon-akon. Urang sakabe kudu tetep waspada. Cek Kapten Abud. Sedangkan Kapten Abud mah sikapna kitu teh lain ngandung harti aya pirasat anu kurang ade tembus kana batinna. Tapi tina perasaan kacuriganan. Prajurit anu asup ka jero oge saega diri ku bedilna. Kajen geus nyaho musuh teh waduk ku pelor. Katut ku pakarang seukeut tapi tetep bedil mah di bawah. Deukeut beuki deukeut. Jaka satria ditinggali teh tetep poe ngalempreh tempes-empes. Dadana teu naik turun. Atau prajurit beuki wani terus deku gigireun jaka satria anu masih kene ngagoler bari ngantalkeun leungeun katuhu kana dada jaka satria. Pikeun mariksa ngabuktikeun sacara langsung jeung pasti. Nah nya geus teu kakatagan deui jantungna teh alias geus taya nyawana atawa ngan ukur akon-akon. Tapi karek oge antel leungeunna kana dada jaka satria. Nah atuh menikungan sakilat panonna beuntak bari ngarebut bedil tina leungeun eta si prajurit anu masih ngamuka kaget. Laju pohpor bedilna anu mencos ditubleskeun kana mata kenca si prajurit nepikeun ka kapaehanana bakating ku nyeri meureun. Ut bener cerep kelepek. Kapten Abud katut Sersan Joko sarua ngaremuka kaget. Ngan teu lila maranehna gancang nyetah prajurit hiji deui pikeun ngahirupan tanggara tanda bahaya. Sangkan wadia balad daratang ngepung eta patempatan. Barang jeung ngahiyeungna tanggara anu disada. Jaka satria kadenge nyarita ngandung ancaman ka Sersan Joko jeung ka Kapten Abud katut kasipir. Sangkan muka kunci panto panjara kalayan bedil dina leungeunna ditodongkeun ka eta tilu urang jalma bari ngadeukeutan panto panjara. Sipir geus arek mukakeun kunci panto panjara lantaran sieun dibedil ku jaka satria. Ngan kaburu rabul prajurit-prajurit kompeni bari mero bedil. Antukna manehna teh jadi mukakeun panto. Jaka satria boga nyawa sabaraha hiji si laing batuan kitu peta di kandang macana. Si laing sorangan dewek lobaan jadi montong loba pamola dulu muntah yang hancur masita. Sersan Joko ngadon malik ngancam. Jaka satria kadenge nembalan. Urusan aja pangeran anu ngatur nasib manusia geus boga aturanna masing-masing. Sersan Joko kuring kesieun ku aja sanajan didinya lobaan bari merobadil oge. Tuh kapten, ieu jalma bener-bener bosen hirup kapten. Wani nyarita kitu ka urang sakabeh. Rasa aing waduk jeung nama kapten. Cek Sersan Joko bari gancang ngareret ka Kapten Abud. Anu direret gancang nyarita. Tong dilayanan bae jalma kitu mah caritanana Sersan. Di antara sakabeh prajurit bedilna geus pasangan ku pelor emas anu siap nembus kekuatan wadukna si laing jaka satria. Matak si laing geratatan-tatan bikin modar di patempatan dulu. Kapten Abud nyarita kitu teh tingnya dengan ukur nyingsieunan wungkul kalawan sang kanjer. Jeung memang teu salah. Anu awakna waduk kadang lobana teh sok apes ku pelor emas.
Jaka Satria rada ngageleter hatena ada ngelawan nyarita seperti gitu. Tuh nyaan tamat lelakon hirup aing dina poe ieu. Mun seugnya aya prajurit anu make pelor emas bedilna. Cek gerentes hate Jaka Satria dina waktu harita. Kunaon sia ngaulang gitu Jaka Satria? Sieun sia teh ku pelor emasnya. Luas celing teh ha? Bodoh tah pemikir teh sia euy. Sersan Joko ngagak-gak seuri bari mencerong sinis ka Jaka Satria. Anjeun anu bodoh mah Sersan Joko. Seuri dina curug tuan-tuan Walanda oge Andika Abud jeung mun eueuh anu mukakeun pantu penjara. Ulah sambat kaniaya deui mun Andika sakabeh ku kuring ditembak ayeuna keneh. Kapten Abud teu boleh gigi deug harita nempas bari muncerang ka Jaka Satria. Setan alas si Jaka Satria. Tembak leungeun jeung cokorna geura euy. Ngantong waka dipaehan. Si Kapten Abud langsung marentah ka sobra urang prajurit kompeni pikeun nembak ka Jaka Satria. Siap Kapten. Sarta sad kuciwak toor. Aduh kudubruk kubrag. Bunggu asa dina impian pikeun Jaka Satria. Sabab suku jeung leungeunna beunang katembus ku pelor. Anu tangtuna oge nya pelor emas. Harita bedil anu cekal ku Jaka Satria. Lagrag serta gancang dicokot ku sareng prajurit. Panto penjara gancang dikunci deui. Jaka Satria langsung ngadeprak sukuna leuleus jeung leungeunna nyeri sarta panas. Getihna ngucur, awakna terus ngagoler dina amparan jerami gari. Marukanana ngabohongnya maneh mah. Prajurit dewek bedilna aya nu di eusian ku pelor emas. Tabukti ayeuna mah sia. Si laing moal waka dipaehan. Tapi arek diganggayong ku kanyeri anu kacida nyerina. Tuk nepi ka si laing daek nyerah tur ngaku jujur. Saha wanoja nu geus mateni si Tuan Peter deuleu. Cek Kapten Abud mupuas. Jahanam. Marane kabeh memang licik. Gancang paehan aing, paehan. Sabab nepi ka ira wae oge. Aing moal ngajawab kana eta pananya ti siling kabeh deuleu. Cek Jaka Satria tandas nyaritana bari ngabagi paneteupna ku surat panon anu semu hurung ngemu amarah. Memang kayang masih lain teh gancang modar Jaka Satria. Tapi dewek can dibere wewenang pikeun modaran paneh ku Jenderal Gabriel Panholden. Lain kitu Sersan. Cek Kapten Abud bari ngareret ka Sersan Joko. Anu direret gancang awal. Bener bisa. Dewek memang karek inget yen si laing teh boga janji. Nyata kudu ngajawab karena pananyana Jenderal Gabriel Panholden. Ketut dewek sakabeh anjeun kudu jujur. Jadi maneh moal waka dipaehan ayeuna euy. Ayo Kapten, begitu sajana. Urang tinggalkeun ieu patempatan. Keun antepkeun sina karasaeun ku telang telihna teuman cenah ayo. Sersan Joko mungguh gemeseun aker ka Jaka Satria teh jigana. Kapten Abud jeung nu liana oge pon kitu deui sarua. Sedengkeun di luar markas tembong harita aya hiji mobil wajah army asup mapai jalan barak tantara laju urun di tempat biasa markirkeun eta mobil minangka garasina. Sarta tina jero eta mobil
dua jalma lelaki kolot bule katut awe ngora bule entaya lian ti Jenderal Gabriel Van Holden katut anakna nyaeta Nondori. Eta dua jalma teh karek marulang ti Batavia kalayan bari mawa pangawal. Nondori pangawakanana memang meujeuh sarta mibanda rupa anu pantes ngancan boga cengceman salaku lalaki anu dipika cinta ku dirina betah keneh lalagasan. Kabeh prajurit katut bawahanana anu aya di markas kabeh ranggu hormat nalika panggih jeung Jenderal Gabriel Van Holden katut Nondori. Malah duanana geus raya di rohangan khusus sarita teh. Bina, tolong sediakan minuman segar dan makanan lezat untuk kita ulang berdua menawi. Jenderal Gabriel Van Holden gancang nyalukan Bina selaku bujangna di eta markas Walanda. Menta disadiakeun dahareun anu ngareunah katut minuman anu saleger. Bina nyamperkeun bari malik tumanya. Makanan lezatnya apakah nasi dan lauk pauknya tuan non atau kue? Tanya Bina. Ya, nasi saja menawi. Kalena, aik kita berdua memang sedang lapar ingin makan nasi. Bukan begitu, Dolly? Jenderal Gabriel Van Holden ngareret ke anaknya. Anu direret gancang awang. Iya, betul sekali, Bi Ani. Aik berdua sedang lapar manawi. Ayo, Bi, cepat. Ambilkan ke dapur makanannya segala. Kalau Nondori bisa sabareun hayang gerada. Oh, mohon, mangga non, mangga. Ditunggu sebentar ya non, mangga. Iya, Bi. Kita ulang berdua nunggu di sini ya. Can aya nu waranieun nyalamperkeun maranehna duaan selain Tibi Anih mah anu dipentanya diakeun dahareun jeung inumanan. Harita duanana terus dalahar bangun paranyonak. Sanggeus dalaharna beres sarta urutna diberesan deui ku Bi Ani. Jenderal Gabriel Van Holden gancang nitah ka penjaga ikeun ngagerowan Sersan Joko katut Kapten Abud sia datang kadinya. Dalila Sersan Joko katut Kapten Abud pating terojol datang. Laju duanana dititah tiuk dina korsina masing-masing. Sarta saterusna Jenderal Gabriel Van Holden kadenge cumarita. Bagaimana selama ik and Nona Dolly anakku pergi ke Batavia? Tidak ada kejadian apa-apa di sini, Abud dan kowe Olang Joko? Tanya Jenderal Gabriel Van Holden dibarung jeung neuteup antep kadua kapercayanan. Anu ditanyakeun teh langsung we kayaan di eta markas. Kapten Abud harita nu pangheula ngajawab. Ada tuan. Kemarin si Jaka Satria bikin gara-gara. Tapi berkat bantuan ide dari anak buahnya si Damaraseta bahwa ngalawan jalma kebal cukup ku pelor emas, maka kakebalanana akan sirna begitu tuan. What? Dengan pelelu emas? Wow, good and amazing. Ide itu orang luar biasa. Siapa namanya? Adakah saksi di sini, Manawi? Ada tuan, saya saksinya tuan. Terus nama orang yang ngasih ide yaitu si Aseng tuan. Si Aseng, dia orang bener-bener hebat. Ternyata Manawi. Hei penjaga, suruh cepat si Asing kemari ya. Ayo cepat.
Jenderal Gabriel Van Holden langsung nita salah seorang panjagana pikeun ngageruan si Aseng sina datang kadinya. Si panjaga langsung siap tuan, tunggu sebentar tuan. Si panjaga tekung si Bah langsung indit neang si Aseng jeung kabeneranana teh eta si penjaga memang balad si Aseng pisan pada sarua balad Damaraseta. Si Aseng kabeneran keur ngajagaan wates imah-imah kamiliteran. Eta langsung kapanggih ku eta panjaga laju digerowan. Ceng yuk dan euy ai geuning maneh ebot. Cuma si Aseng nyebutna ka eta panjaga teh si ebot. Itu si tuan jenderal kita dewek ngagerowan maneh bieu ket bieu teh kita ke ruangan khusus pasti geura arek mere hadiah ka maneh seng euy. Mere hadiah naon cenah euy. Dewek mah asa teu ngarti manya ujug-ujug mere hadiah we. Kira aya saimbaraan asa teh. Si Aseng tayona bae rada boloh cukup sakali diberenya. Ari maneh sampeurkeun heula we bisi keburu ambek manten ke situana ge moal jadi geura mere hadiahna euy. Atuh nam. Si Aseng jeung si Ebot terus ngageredik indit leumpang muru ka rohangan Tuan Gabriel Van Holden. Si Aseng gancang dititah asup ka jero kuno araya di dinya. Gek diuk dina kursi sejen anu masih keneh kosong. Jenderal Gabriel Van Holden tembong neuteup seukeut kana beungeut si Aseng. Si Aseng bet jadi teu paruguh diteup kitu ku Jenderal Gabriel Van Holden. Jenderal Gabriel Van Holden teu lila kadenge ngalenggak seuri bade terus nyarita ditujukan ka si Aseng. Hehe. Aseng, kowe orang tidak perlu takut sama Tuan Manawi. Bagi Tuan hanya ingin memberikanmu surprise. Surprise teh naon Tuan? Si Aseng ngadon keruk. Jenderal Gabriel Van Holden surti. Gancang ngarerer ke Kapten Abud, tuluy ka Sersan Joko. Akan maranehna anu ngajelaskeun. Kapten Abud anu leuwih teh ngajelaskeun. Maksud si Tuan teh surprise euy, kejutan bisi teh apal masih lain teh diberi pangbubunga. Si Aseng unggut-unggutan siran nyeh seuri. Oh, kejutan. Sugan teh naon we atuh tadi mah jeung aya supply sagala. Cek si Aseng. Atuh tong bebeletan gitu seng euy. Tereh naik pangkat maneh teh euy. Bukan begitu Tuan. Sersan Joko bari ngareret ka Jenderal Gabriel Van Holden. Anu direret gancang ngawalon bari nyereng. Tidak apa-apa Manawi. Kamu orang kalau bodoh sedikit tidak apa-apa. Dan sekarang Tuan mau nanya sama kamu orang Aseng. Cek Jenderal Gabriel Van Holden. Oh, silakan atuh Tuan. Mau bertanya apa pada saya teh Tuan? Barangkali ada jawabannya untuk Tuan. Si Aseng nembal. Begini Aseng, kamu orang tahu dari mana kalau orang kebal dapat dikalahkan dengan pelor emas? Oh, pelor emas? Apaan itu pelor emas Tuan? Iya mah pelor emas maksudnya Aseng, alias pelor. Si Tuan teh nanya ka maneh. Maneh nyaho di mana anu waduk bisa teraku pelor emas dulu di mana? Cek Sersan Joko gancang nempel.
Oh begitu, maaf saya tuan-tuan, kirain bukan begitu maksudnya teh. Sekarang saya mau jawab pertanyaan tuan. Oke, silakan jawab kamu Olang Aseng. Bagaimana coba? Cepat terangkan sama Tuan Manawi. Dari mana kue Olang tahu itu? Begini Tuan, awal mula saya tahu bahwa orang kebal bisa kalah oleh pelor emas. Saya dikasih tahu oleh kakek buyut saya Tuan. Begitu kira-kira Tuan. Oh, kabeh pating aroh. Iya begitu Tuan. Jawaban dari saya mah begitu. Baik. Rupanya itu tidak terlalu penting Manawi. Sekarang Aik mau ngasih hadiah buat kamu Olang. Karena sudah membambu. Oh, hadiah apa itu Tuan? Kamu Olang mau dikasih hadiah berupa jabatan seperti kopral. Kopral Tuan? Ya, betul sekali Manawi. Kamu Olang akan Aik angkat menjadi kopral Manawi. Oh, tapi Tuan, kan di sini ada Kopral Johnson sama Williamson. Terus yang satu lagi orang baru itu juga sama Tuan. Ya. Kamu Olang tidak perlu takut. Semua sudah punya tugasnya masing-masing Manawi. Kopral Johnson, ya dia adalah atasan Williamson yang baru dapat pangkat Kopral Junior Manawi. Hanya saja waktu itu Williamson kurang dapat pengawasan dari pihak kami hingga membuatnya cedera pala. Seperti yang dialami si Peter, dia malah sampai mati. Tuan sungguh-sungguh menyesal dengan kejadian itu Manawi. Lalu saya jadi kopral apa dong Tuan? Untuk sementara kowe Olang pun menjadi kopral junior dulu Manawi. Nanti Aik rundingkan kembali bersama Kopral Johnson mengenai pengangkatan pangkat kamu Olang. Dan kedepannya bila ada tugas, kamu Olang boleh ikut serta di bawah pimpinan siapapun. Baik Tuan, saya menerima hadiah dari Tuan. Lalu terus apa tindakan Tuan Jenderal sekarang terhadap si Jaka Satria? Kalau sudah tahu kelemahannya Tuan. Ya, boleh kita lihat bersama-sama bagaimana itu Olang punya nama Jaka Satria keadaannya. Kamu mau ikut Doli? Jenderal Gabriel Van Holden ngajakan ke anaknya Nondori. Nondori kancang unggek bari nembalan. Aku ikut papi. Tembal Nondori anu memang langka cumarita. Limaan harita terus talempang mapai terowongan markas. Ikin nuju ke tempat pangberokan tempat Jaka Satria ditambah. Markas anu tohaga tur gede diwanguna tina batu-batu lumut katut batu marmer. Kacangan ku lampu-lampu anu aralus atau lukisan-lukisan anu mewah anu ku bangsa pribumi mah tacan kapiboga eta barang. Sedangkan kayaan di jero pangberokan Jaka Satria harita teh keur mersihan tatuna sacan nyokel pelor anu nyecep kana daging jeung tulang ku peso balatina. Jaka Satria katingali nyengir jeung ngegel bibir handapna mangsa nyokel pelor tina bitis anu kebenangan teh ketina terus ngucur masahan celana pangsina. Dina kayan kitu
Nah atuh ujuk-ujuk heuleuk waktosna kabujeng see wadia balat ate ofisial keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur di payunan para wargi sadayana. Ayo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.